Ya Allah, kiamatnya rasanya teboga salaki. Hirup asa hampa. Ndek mana-mana ngadampingan. Kamu lah menuk jebret jabret. Piraku enak jebret jabret jeung kebo. Aduh Gusti. Wih. Kunaon sih dah? Eta banget. Dua baju teh digosok bae. Ih, lecet jasa dulu. Eta sia. Teu nyaho jelema keur galau bae. Galau segala, galau kunaon jeung sia? Hirup aing hayeuna mah hampa mi. Terus laki teh asa kumaha kitunya? Biasa dah. Sia kan ke karakter kayak terbiasa sorangan sia. Emang saya nyorang ngarasaan tah? Henteu dah. Di, ting bating, geus lo ngomong sia mi. Dah, emang sia rencana dek kawin deui kitu. Hayang sih. Tapi doangna nu daekeun mi lalaki ka aing. Tenang bae dah, dibantuan ku aing. Neangan jodoh kos kumaha sia hayangna coba. Nempo aing tipe sia kos kumaha. Yeuh mi doang kieu mi. Gede. Wede. Ih selera sia dah. Tak asup akal amat nih. Tante asup akal sih mi. Lah, pikir bae dah. Secara logika kayaknya sia cicing di lembur. Aja tipikal sia kos gitu deh. Mana eta lelaki herang jasa deh banget ada ngobin masjid. Di, pan siang ngeremehkeun aing sih Pahmi. Atuh ja aing ge bosen cicing di lembur bae. Aing gak hayang sesekali cicing di Korea. Idi, legek amat sia. Segala yang cicing di Korea. Nah ada dah, gue situ sampai ke stres ya nu aya. Aduh. Woi, baru dah. Mina raun yuk. Iya pal, ta si Alda kergalau cenah, neangan jodoh biasa ta. Anu bener si Alda. Aing aya yeuh babaturan. Mana nage sarua keur nangan jodoh. Daek teh sia. Wih, kos kumaha pal? Aya teu fotona? Yo, fotona yo. Tah. Wih, boleh ta pal? Kasep amat ya tak? Daek aing ge pal. Tapi dah, anu ieu mah duda. Enggeus pal, kajeun duda ge. Nu penting mah maehna kasep. Tapi pal, kunaon nya maehna bisa cerai jeung pamajikanna? Aing ngadenge mah ieu nya, pamajikanna eta teu sanggupeun da ngalayanan si lalaki ieu yeuh. Soalna sapoe 20 kali jubret jabret. Eta sia. Seraka amat nya eta nu jadi lalaki. Teu kabayang mun aing jadi pamajikanna. Mantak liang aing jadi liang buaya meureun nya. Teu hayang pal, ai kitu cerita nama. Udah, tak hayang. Siapa tuh ki meureun jubret jabret mah nya lancar. Atuh sanajan beuki ge, ai 20 kali sapoe mah teu hayang aing. Geus lah da, sia koeng kawinkeun bae jeung abah kolot aing. Daek teh sia. Di teu hayang amat aing, mah nya aing dijodohkeun jeung aki-aki. Bener tek sinopal dah. Sia emang geus cocokna jeung abah kolot sinopal. Bener tuh dulu. Geus dah, kawin bae geus. Geus lah da, lieur aing teh sia. Aing balik heula nya. Bareng-bareng, Pak. Sudah ieu. Aing balik ke dah lah. Balik ka ditu lah. Tahun deh sia tuh jeung abah kolot sinopalnya. Teu hayang. Geus ulah muncul-muncul deui dak pas ka dieu. Aing mah aneh ka budak. Aya ka dieu nawaran lalaki. Teu ejreug. Aki-aki ditawaran ka aing. Sekalian be kakek Sugiono atas tawaran ka aing. Pal ateu amat ya aing. Teh, kurapaan sih eta mami? Asal kura-kura bae dia. Jorok sia ieu naon jeung eta? Sia neuleuh si Alda henteu? Di mana gi ceri galau manehna? Galau kunaon, Pal? Ngomong nama hayang kawin cenah, turunan lalaki. Wih, ari kitu mah mending jeung aing nya. Oh nya mending jeung sia daripada kanu lain mah. Geus ge, si Alda keur di mah, di paranan bae ku sia, aju diajak cacahan, bere perhatian lebih. Ambilnya eta nyaman, aju srek ke sia. Sugan bae daek gi. Si Alda. Tapi sia duaan bantuan aing nya. Bantuan naon sia? Atuh bantuan aing lah, ame aing jeung si Alda bisa deket. Aman gi eta mah. Anu penting mah aya kieu ye, bener tah mi? Anu penting mah aya ieu. Peles. Hih, sama kebabaturan ge. Geus gampang tah mah urusan teh meuri. Nu penting aing jeung si Alda bisa kawin. Ge, mun si hayang si Alda mah atuh usah lah sorangan nya, Pak. Ulah minta bantuan. Terus ditulah.
Ribet Lu tidak doang. kali itu. Hanya, aing kayak masih ada heula. Dadah. Dadah. Segala sia boboho. Tal, aing mah teu yakin si ada daek si Egi. Antepkeun bae mi, jeuleukeun bae heula. Embahkeun manehna berjuang. Oh sih, orang pan sebagai bebaton si Alda, Heeh. ya. Cuma orang bantuan nyana, Pak. Bantuan naon jeung Pahmi? Iya ya, tahun sekolah lulusan SD doang, tilok berpikir. Gede Kumaha, ge, ge? gede, kau yang bejakeun, ya. Ih, non tadinya dinya jing. Bisikan, ya. Udah tak? Benar. Ayo. Kemana sih? Saho jing. Kan itu. Goblok. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, siang agak kenain baik. Dak, saya geus dahar can. Tumben sia aya angin naon. Ucuk-ucuk datang ka dirinya kenain geus dahar pancan. Ih, tidak, itu amat cing jawabanna. Encan aing can dahar. Emang kunaon? Sianek meuli kenain dahar tah? Henteu da, nanya doang aing mah. Di, ting bating. Pajar aing masih hendak meuli dahar gitu. Sia lapar tah da. Hayulah orang dahar. Perhatian amat si Agi ka aing. Emang anak dahar di mana gitu? Di mah aing yuda. Mah aing keur masak ngeunah biasa. Masak sayur asem jeung 10 kebo. Beuh, nikmat pokokna mah da. Atuh isin lah aing. Maknya aing dahar di Masia. Pajar mah aing kelaparan naon ku Masia. Ji, da, isin ka saha tuh? Usah saha da di mah aing mah. Lamun saya isin daharna, dahar di kamar aing. Tenang da, kelawangna ku kuncian. Jadi aman saya teh isin ka saha. Eta sia. Teu hayang aing lah. Juke orang digerebeg. Pajar mah urang kerja berjabred naon. Oh nya. Haju, sindak dahar di mana jing da? Di luar Bayugi. Ih, da, aing teu bisa di luar mah. Kunaon anjing gitu bisa. Aing keur boke da. Di sia, atuh ulah ngomong aing keur boke mah. Ih, bisa aing kasuk. Da. Ih, aing hese amat sih menangkeun hate si Alda. Kudu kumaha deui aingnya? Apa dipelet baik kitu ku aingnya? Ih, tapi lamun aing melet nyana, aing dosa gede. Ih, amit lah. Wanita ini sedang mencari jodoh. Wah, ieu awewe teh boga kaisin amatnya. Yang jodoh sih make poster segala. Teu laku kitu nya tah awewe. Ih, ting bating. Wah, jadi mah banget aing. Kela. Beneran imah banget aing. Wah, sah anu nempelkeun poster di dieu. Aduh, pakai nyen poster segala mencari jodoh. Duh, aing ngisin amat ya. Jangan ku yang jelema mana. Pasti ieu pagawean si Fahmi. Rasa ku Fahmi, jangan ku aing. Hancap sok aing. Remaja. Tinggal dahar ya, buat berjasa. Hei Fahmi, ieu pagawean siang kan? Ngeprint banget aing kos kieu. Lain dah lain, eta si Nopal. Awas ya. Sinopal pugus ya ge. Ulah sembunyi di balik batu ya. Oh, dah aing eta nu ngeprint. Da, aing mah ngeprint ge, niat ngebantu sia, ambisnya menang jodoh. Atau ngebantu, tapi ulah kos kieu carana. Geus terlanjur lah da. Terlanjur naon sia ha? Terlanjur isin maksud sia. Oh, eta. Heh, emang aing teu aku. Asal sia nyaho nya, aing kiki ge geulis kos mun namanya keur ngora. Ih, sia. Alem be sorangan da. Wah, ngalunjak ih sia. Tadi saya pun sebut pada pelajaran. Aduh, Aduh, gue jadi ya. Putus nih, woy.